Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana di Tegal Euri anu mana kiwari pakubu sapara kanca nuju ngabadamikeun ngeunaan layon Ki Badrowi sareng Nyi Mayang. Samala harita teh Jakarana oge parantos aya di dinya. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Nya atuh pami kitu mah mangga pakubu mung bae bade dikuburkeun di mana si Badrowi sareng Nyi Mayang teh. Tanya Ki Japar bari melong ka pakubu. Nya pami numutkeun abdi mah layon teh Mayang sareng si Badrowi teh urang bantun we kalembur satrasna urang kuburkeun di ditu. Maksud abdi teh minangka urang ngabales kana kasayana teh Mayang anu tos ageng jasana ka urang. Tak kumaha pami kitu? Tanya Nyi Arum bari ngareret ka pakubu tuluy ka Mang Japar. Nya kitu satuju pikeun ama mah. Urang teu kudu ningali kana kajahatan si Badrowi anu jadi bapakna. Lantaran ayeuna mah geus tilar dunya. Tapi anu kudu ditingali sarata dihargaan teh kahadean Nyi Mayang anakna. Tak kumaha lamun kitu jang satuju kana caritaan bapa. Tanya pakubu ngareret ka Jakarana anu harita milu ngabandungan. Leres pisan pakubu eta cariosan teh. Sajabi ti kitu Nyi Mayang parantos nulungan nyawa abdi. Margi pamit aya anjeunna anu ngahalangan. Nyatang tos abdi pisan anu janten layon teh. Margikeun aku bedogna si Jupri anu tadina dibaledogkeun. Nya kumargi kitu Nyi Mayang teh ageng pisan jasana. Lantaran tos rido ngorbankeun nyawa kanggo ngabelaan abdi. Walon Jakarana nyaritana daria pisan. Dirina kacida tumarima kana kahadean Nyi Mayang anu jelas geus rido sarata ikhlas ngorbankeun nyawa pikeun kasalametana. Dina tungtung hate anu paling jero. Jakarana ngarasa sedih lantaran teu bisa males kana kacinta Nyi Mayang anu can lila ditepikeun ka dirina. Nya bener kitu. Nyi Mayang kacida gede pisan jasana. Teh kulantaran kitu geus ayeuna mah ulah loba dicarita. Ayu ieu layon teh urang barawa ka lembur. Tapi saacana sok geuwat nuar heula awi terus nyarieun cikra keur ngagotongna. Sok geuwat jalankeun meungpeung waktu beurang keneh. Lantaran lamun dingkekeun mah bisi kaburu sore apan pagawean urang teh loba keneh. Sajabat ti kitu urang oge kudu nguburkeun layon si Oded. Ceuk pakubu mere parentah ka batur-baturna anu kabeneran harita teh lobaan. Nya atuh teu hararese. Prak dijalankeun Ki Japar ngabagi tugas. Anu sawareh prak naruar awi anu kabeneran loba tangkal awi mah. Tekul nyarieun cikrak sedengkeun anu sawareh deui mah terus marilu ka Jakarana anu maksudna
rek nguburkeun layon si Oded anu tadi ditinggalkeun di sisi leuweung. Tapi saacana Samid jeung si Ajo ngadadak nyeder heula neangan parabot kayaning pacul keur ngalitaneu. Nya kebeneran aya sababaraha urang jalma nu keur araya di kebon sarta paculna bisa diinjem. Saterusna teu miceunan waktu beral Arindit rek nguburkeun layon si Oded. Gancangna carita, layon Nyi Mayang jeung layon Ki Badrowi geus ditaraikeun kana Cikrak. Satuluyna pakubu saparakan caharita keneh beral miang rek mulang ka lembur Sindang Sari. Kasugri kaum dangu. Kaayaan alam beuki beurang. Panon poe geus beuki luhur tapi ku harita mah langit teu pati bengras lantaran loba mega nu ngahalangan. Pakubu saparakan ca terus nikreuh laleumpang meningaleut. Layon Ki Badrowi jeung Nyi Mayang digarotong. Sedengkeun si Juha, si Keling, si Dodeng jeung si Asdur harita awakna ditalian ku tambang. Terus digarusur siga kadomba dipakasna laleumpang sarta diiringkeun ku Mang Japar lantaran bisi aya anu karabur. Gancangna carita, sok sanajan kasebut jauh tapi ari ku dikeureueuh mah akhirna anjog oge ka lembur. Sadatangna ka lembur langsung atuh pada ngabagiakeun ku palebe patua kampung Bah Uka jeung ku sakabeh kadang wargana anu araya. Sararea saruka bungah lantaran komplotan garong anu ngawasa di lemburna ayeuna geus katewak. Samalah Ki Badrowi anu jadi dedengkotna ayeuna geus tilar dunia. Samemeh pakubu cacarita ngeunaan perkara itu jeung ieuna, leuwih teu heula pakubu mere parentah ka sararea sangkan marantuan ngurebkeun heula layon. Kulantaran harita waktu geus maju ka sore. Sok bisi kaburu-burit sarta teu kudu nitah 2 kali harita keneh layon Ki Badrowi jeung Nyi Mayang dipulasara sakumaha mistina. Sedengkeun anu sawareh terus Arindit ka astana rek ngarali kuburan. Gancangna carita sagala urusan geus rengse. Gancangna carita sagala urusan geus rengse. Layon Nyi Mayang jeung Ki Badrowi geus dipulasara. Itu deui anu ngarali kuburan harita geus rengse. Anu satuluyna 2 layon dikurebkeun sakumaha ilaharna nurutkeun kabiasaan anu aya di lembur Sindang Sari. Kocapkeun wanci peutingna. Di imah pakubu harita loba jelema ngariung, aya palebe, patua kampung, Bah Uka, nya kitu deui anu sejena. Samalah Nyi Arum oge aya milu ngariung diuk gigireun bapana. Pakubu alhamdulillah geuning akhirna mah garong anu nyusakeun ka urang sararea teh geus katewak. Sarata anu jadi gegedugna nyatana si Badrowi geus meunang ganjaranna anu satimpal jeung amal perbuatanna. Moga-moga ti ayeuna kahareup moal aya deui kajadian anu sarupa. Ceuk patua kampung ngamimitian cumarita. Hatena ngarasa bungah jeung lugina. Nya puguh kitu pisan harapan kuring oge patua. Moga-moga ti ayeuna kahareup mah lemur urang teh cing aman jeung tentrem sarta ulah aya pikariweuheun anu matak nyusahkeun ka urang sararea. Geus cukup sakitu oge kasangsaraan anu ku urang kaalaman teh. Moga-moga moal aya deui buntutna pikeun kahareupna. Walon pakubu bari rutret kanu sakur araya di dinya. Nya sarua kitu harapan kuring oge. Carita kuring sararea ngarasa bungah jeung bagja. Sabab pakubu ning arumnya kitu deui Ki Japar ayeuna geus bisa mulang deui ka lembur dina kaayaan salamet. Carita teu kurangna naon. Anu sabenerna mah bosim kuring. Bau ka kitu deui patua kampung ka Cidang ngarasa hariwang.
Lantaran salila sababaraha bulan ieu teu apal kana kayaan pakubu jeung anu sejenna. Naha aya di mana cik teh sarta kumaha nasibna? Da puguh teu bisa nganyahoankeun anu aya mah kalah bingung we mikirana. Hayang nulungan tapi kumaha da geuning teu kaduga. Sajaba cik kitu kayaan di lembur oge sakitu mata kriweuhna. Lantaran si Garong teh kacida ngaruksakna ka sararea. Ceuk palebe milu nimbrung nyaritana dari pisan. Nya tapi kumaha lalakona teh? Geuning si Badrowi jeung anak buahna nepi ka bisa kacewak. Cing sok atuh caritakeun lantaran pikeun anu aya di lembur mah can nyaho kana carita anu salengkapna. Nya kitu deui atuh ngeunaan pakubu sakulawarga Mang Japar, si Ajo jeung Samid. Nah salila sababaraha bulan ieu araya di mana atuh? Ceuk patua kampung hayang nyaho kana lalakon anu salengkapna. Nya kitu deui anu sajena oge sarua pada harayang nyaho. Nya tang tubay atuh sararea oge hayang apal kana lalakonna. Ku kuring rek dipedar tapi lalakon teh kawilang panjang. Walon pakubu sarata teu talangke. Derekdek harita keneh pakubu medarkeun lalakon ngeunaan diri na sakulawarga. Kitu deui Mang Japar, si Ajo jeung Samid. Nya sakumaha anu geus dipedar ti heula. Kitu deui ngeunaan lalakon Ki Badrowi jeung sakabeh anak buahna. Sakabehna dicaritakeun di tetek eueuh anu kaliwat nepi ka danget harita kabeh dipedar lantaran sangkan kahareti ku sararea. Sedengkeun palebe patua kampung Bahuka jeung sakur anu araya di dinya ngabarandungan kalayan saragep tur daria sareta ngareti kana sakabeh anu geus dicaritakeun. Tah kitu lalakon anu geus karandapan ku kuring sabatur-batur teh. Tapi alhamdulillah ayeuna mah pasoalan si Badrowi jeung anak buahna geus rengse. Samalah kuring sararea ayeuna geus bisa mulang deui ka lembur sarta aya dina kayaan salamet teu kurang nanaon. Tah eta sakabeh teh teu leupas tina pitulungna Gusti Allah anu Maha Kawasa. Anu geus mere jalan pikeun ngarengsekeun ieu pasoalan. Nyaku alatan pitulung na saurang jajaka anu ngaran Jakarana. Anu geus jadi cukang lantaran bisa bebas na lembur urang tina kakawasaan si Badrowi jeung anak buahna. Tak kitu lalakon anu salengkepna teh. Ceuk pakubu mungkas sakabeh lalakona. Ngadenge kitu palebe Bahuka patua kampung kitu deui anu sejena arunggut-unggutan. Ayeuna sararea ngareti samalah ngarasa bungah anu taya hinggana. Lantaran lembur Sindang Sari anu jadi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Ayeuna geus bebas. Anu tangtu kahirupan urang lembur bakal balik deui cara sasari. Ayem tentrem taya anu mata kariwang. Nya atuh geus kitu mah prung sararea ngarobrol ngaler ngidul masing-masing hayang medarkeun pangalamana sewang-sewangan salila lembur di kawasa ku Ki Badrowi. Bareng jeung kitu torojol Jakarana si Ajo Samid sarta dibaturan ku sababaraha urang anak buahna Ki Japar anu kakaramulang sabada nguburkeun layon si Oded. Anu teu dibawa ka lembur da puguh tempatna jauh aya di sisi leuweung. Jadi kapaksa dikuburkeun di ditu. Sadatangna ka imah, Jakarana dibagiakeun ku Nyi Arum kitu deui ku pakubu jeung anu sejena. Sedengkeun kayaan harita di pakarangan imah ngagimbung loba jelema anu ngalalajoanan opat garong anu harita geus katewak. Sarta kayaana tuning matak pikawatireun. Si Juha, si Dodeng, si Keling, jeung si Asdur awakna dibarogod meuni pageuh. Samalah mah terus ditalian dihijikeun kana tangkal nangka. Sarta pada ngajaragaan ku Ki Japar jeung anu sejena. Gancangna carita. Urang kocapkeun isukna. Wanci carangcang tihang
hayam jago kadengereang kongkorongok ngabagiakeun datangna alam beurang. Manuk piit ricit dina dahan pating araclog jeung baturna. Awa isu karasa tiis nyerep nyecep kana awak. Sedengkeun cai ibun ngagarendang dina tungtung daun. Tuluy ragragan ninggang lemah pating garnya serang. Dina kayaan kitu. Pakubu jakarana Ki Japar jeung sababaraha urang anak buahna geus saragedangdan. Lantaran poe eta keneh boga maksud rek nyetorkeun si Juha jeung baturna ka kantor kacamatan. Nya saenggeus sagala rupana tarapti beral miang. Si Juha jeung baturna harita tuluy digiringkeun senala leumpang. Sedengkeun leungeunna ditalikung ka tukang. Awakna ditalian ku tambang terus digusur sangkan daraek leumpang. Kasugri kaum dangu. Beja ngeunaan opat garong anu katewak sarta anu jadi dedengkotna Ki Badrowi geus tilar dunya. Teu lila oge bejana geus sumebar ka unggal lembur. Kawantu anu ngaran beja sok tetelepa. Terus nerekab ka mana-mana. Ngadenge beja kitu puguh bae sakur urang lembur anu biasa lemburna sok digarong ku maranehna sakabehna ngarasa bungah jeung lugina. Sararia oge jadi gede harepan ti sarat harita. Lemburna bakal aman moal aya anu nyieun kaonaran. Wanci samemeh asar. Pakubu jeung anu sejena geus anjog ka kantor kacamatan. Teu loba carita harita keneh pakubu gancang nyieun laporan masrahkeun si Juha jeung baturna anu tilu. Sangkan buru-buru disetorkeun kanu berwajib. Nya kulantaran sieun aya kajadian kawasti heula garong kalabur deui. Harita keneh si Juha ditaraekeun kana mobil tahanan. Awakna teu leupas ditalian sarata dijaragaan. Sarta samemehna mobil indit sorog jakarana ngadeuketan ret ka si Juha jeung baturna. Juha, keling, dodeng asdur. Wayahna ayeuna mah maraneh opatan rek disetorkeun kanu berwajib pikeun narima hukuman anu satimpal jeung anu geus dilakukeun ku maraneh sakabeh. Wayahna eta hukuman kudu ditarima kalayan sabar. Lantaran eta teh mangrupa akibat tina kalakuan maraneh keneh. Aya paribasa, melak bonteng buahna bonteng. Nya kitu deui melak cabe buahna oge bakal cabe salilana moal pahili. Tapi pikeun maraneh sanajan kudu narima hukuman, tapi masih kawilang untung. Ari sabab maraneh masih boga waktu pikeun babalik pikir ngomean sagala laku lampah anu salah. Sanajan tangtu hukuman anu bakal ditarima geus pasti bakal lila. Tapi kuring ngadoakeun ka aranjeun sakabeh. Nya muga-muga dina waktu anu bakal datang, lamun aranjeun dikeresakeun panjang umur sarta rengseng ngajalankeun hukuman. Muga-muga maraneh opatan cing geus jadi jalma anu sifat jeung kalakuanna beda jeung anu ayeuna. Kitu ceuk jakarana bari neuteup ka si Juha jeung baturna. Ngadenge caritaan kitu, si Juha, si Keling, si Dodeng jeung si Asdur saurang oge taya anu ngawalon. Harita ukur maralong ka jakarana anu jadi musuhna. Tapi tina sorot panonna jelas katingali ngagambarkeun hate anu nalangsa. Samalah maranehna opatan ngarasa kaduhung kana sagala rupa anu geus dipilampah ku maranehna. Sarta masing-masing hatena janji rek ngagugu kana caritaan jakarana. Sakabehna boga maksud rek babalik pikir pikeun ngomean laku lampah anu salah. Jasa terusna lalaunan mobil maju ninggalkeun kantor kacamatan. Dijajabkeun ku paneuteub jakarana, pakubu Ki Japar jeung anu sejena. Tekung silila mobil teu kaciri ngiles palebah pengkolan. Saenggeus mobil tahanan anu mawa si Juha jeung baturna ninggalkeun eta tempat.
Sare tarik ngajugjug ke kantor polisi anu aya di kota. Pak Kubu jakarana kitu deui anu sejenah harita keneh gura-giru mulang deui ka lemburna. Lantaran sagala urusan geus rengsek. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun lalampahan jakarana jeung anu sejena. Tah ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Nyi Arum anu aya di lembur. Tadi basa isuk-isuk sabadana Pak Kubu jeung anu sejena mariang ka kantor kacamatan. Tekung silila oge Nyi Arum harita terus indit dibaturan ku si Ajo jeung Samid. Nya ari maksudna rek ngajugjug ka Tegal Honje rek mapakeun Amburodiah indungna nya kitu deui sinini sarata rek dibawa ka lembur. Teu kudu dicatur lilana di jalan. Irawanci sameme lohor Nyi Arum si Ajo jeung Samid geus aranjog ka Tegal Honje. Barang datang oge langsung dibagiakeun ku Amburodiah jeung sinini. Lantaran ti kamari geus narungguan sareta teu sabar hayang geuranya hokan geus kajadian. Kalacat Nyi Arum si Ajo jeung Samid katepas. Gek tiluana dariuk kalayan salse. Nyai anaking naha geuning meni ngamplang. Kumaha sararea salamat? Sarta naon anu geus kajadian di ditu? Tanya Amburodiah barang datang oge langsung tumanya ka anakna. Alhamdulillah ambu kalih nini. Urang sadayana ayeuna parantos salamat. Sagala rupi pasoalan ayeuna mah parantos rengse. Sarta urang ayeuna mah tiasa wangsul deui ka lembur ambu. Walon Nyi Arum bari neuteub ka indungna hate kacida ngarasa bagja. Alhamdulillah jadi pasoalan teh geus rengse. Lamun kitu hayu atuh urang buru-buru mulang. Lantaran amu geus teu sabar hayang geura balik ka imah anu geus lila ditinggalkeun. Kitu ceuk Amburodiah. Ngajak sangkan buru-buru balik ka wantu geus teu sabar. Hayang geura ningali lembur jeung imahna anu geus lila ditinggalkeun. Sumuhun mangga ambu. Nu mawi abdi enggal sumping ka dieu oge margi bade mapageun ambu supados enggal tiasa wangsul ka lembur. Heueuh syukur atuh aeh, tapi kumaha ringeunaan si Badrowi? Nya Nyai kumaha ari nasibna si Badrowi jeung anak buahna? Cing sok atuh gura caritakon lantaran ini hayang nyaho. Ceuk si Nini anu harita keur ngabandungan milu nimbrung. Lantaran hayang nyaho kana kayaan Ki Badrowi jeung sakabe anak buahna. Menang pananya kitu Nyi Arum ngareret ka si Ajo jeung Samid anu harita keur dari uksila meuni meneko. Nya saacana ngajawab. Nyi Arum nyelang rumenghap narik napas bangun anu berat. Nini kitu deui kali ambu. Ki anu kajantenan kamari teh. Mitra kaum dangu. Harita keneh barabat Nyi Arum nyaritakeun sakabeh kajadian dina poe kamari. Dina mangsa jakarana tarung bebeakan ngalawan Ki Badrowi. Samalah Nyi Mayang incuna sinini jadi korban alatan ngabelaan jakarana. Sakabena harita dicaritakeun taya anu kaliwat. Nya sok sanajan nepikeun eta beja ka sinini lain perkara anu gampang. Tapi nya kudu kumaha deui da moal hade ari kudu disumput-sumput mah. Da sinini oge awal akhir mah pasti bakal nyaho lamun Nyi Mayang anu jadi incuna ayeuna geus maot. Barang ngadenge beja sarupa kitu. Sinini jeung Amburodiah duanana meuni calangap bakat kureuwas. Samalah asa teu percaya kana eta beja. Kumaha Nyai? Dedengean ini teh Nyi Mayang geus maot. Sinini tumanya sorana kadenge dumareuda.
Samalah Cipanona oge nyarangkrung terus keluar mapai kana pipina nu geus pareot. Menang pananya kitu Nyi Arum ukur unggeg. Sedengkeun dada karasa eungap munggu hate watir ka Sinini anu tangtu ngarasa sedih jeung nalangsa alatan kaleungitan incuna. Nyai, cing sok jawab anu benar sarta teu kudu ngarasa asa-asa. Nah benar incu nini teh geus maot. Laras Nini, Walon Nyi Arum pondok luk tungkul teu kuat neuteub ka Sinini. Berbay Cipanon keluar masuhan kana pipina. Mayang, anaking incu nini deueuh teuing hidup teh bet kudu ngalama nasib anu sarupa kieu. Ceuk Sinini segruk ceurik kitu deui Amburodiah jeung Nyi Arum. Tiluana ngarasa sedih jeung nalangsa anu taya hinggana. Sedengkeun si Ajo jeung Samid duanana jarempeng luk tungkul bari ingsereuk-ingsereukan. Sarua maranehna oge sedih kawantu Nyi Mayang teh kaitung gede jasana geus nulungan ka maranehna. Nini, nah laras si Badrowi teh ramana teh Mayang. Margi abdi mah asa kirang percanten. Margi perilaku teh Mayang salami ieu estuning benten pisan sareng perilaku si Badrowi anu janten ramana. Nyi Arum tumanya ka Sinini. Sabab hayang nyaho ka Nyi Mayang anu sabenerna. Nya Nini nah saha atuh Nyi Mayang teh anu salaresna? Tanya Amburodiah bari neuteub hatena jadi panasaran. Ngadenge pananya kitu Sinini ngareret terus ngusap cimata ku tungtung kabaya. Oh, jadi hidup teh hayang nyaho kana lalakon Nyi Mayang. Oh, atuh ku nini rek dicaritakeun anu salangkapna. Kieu eta teh ari anu sabenerna mah. Memang benar teu salah Nyi Mayang teh anak si Badrowi. Ari indungna saurang awewe anu kawilang gelis ngaranna teh Nyi Mas Atikah. Anak tua kampung urang lembur Ciwaru. Oh, janten biangna teh jenenganna Nyi Mas Atikah. Sarta anjeunna saurang istri anu geulis. Pami kitu mah moal lepat. Margi teh Mayang oge anjeunna ngagaduhan rupi anu geulis samali sae manah. Nya benar. Indung Nyi Mayang teh golis. Samalama bentangna cenah di lembur eta mah. Dina hiji poe panggih jeung si Badrowi nyapugu atuh si Badrowi teh langsung bae bogoh. Sarta manehna maksa ngajak kawin ka Nyi Mas Atikah. Tapi ku jinisna ditampik. Taku lantaran si Badrowi mah manusia jahat. Nya manehna ngancam lamun Nyi Atikah mung kawin jeung manehna. Nya indung jeung bapana sakula warga rek diparaehan. Nya kulantarannya akak kolot Nyi Atikah daek dikawin ku si Badrowi. Tapi da eta mah kapaksa. Anu akhirna boga anak Nyi Mayang. Tak kitu lalakonna teh. Sinini nerangkeun lalakon kahirupan Nyi Mayang sakajahona. Nurutkeun anu geus ditepikeun ku Nyi Mayang ka dirina. Barang ngadenge lalakon sarupa kitu sakabeh anu ngabarandungan puguh bae atuh meuni garogodeg. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti anu Maha Agung. Nah eta masih Badrowi jahatna teh kacida pisan luar biasa. Manehna estuning telenges taya pisan rasa kamanusaan. Nyi Arum gogodeg terus istighfar ngusap beungeut. Ari Amburodiah samidnya kitu deui si Ajo anu keur ngabandungan meuni aralohok. Tapi teu lila pok Amburodiah ngomong bari neuteub ka Sinini. Nini, pami ayeuna aya di mana biangna Nyi Mayang teh? Kieu Nyai. 10 tahun anu katukang indung Nyi Mayang nyaeta Nyi Mas Atikah teh tilar dunia. Tati harita Nyi Mayang mah hirupna sok nyorangan bae tara aya anu maturan.
Jadi kahirupana teh beda jeung batur da puguh saumurna oge ngan ukur aya di pileuweungan. Karunya teuing atuh Nyi Mayang teh nasibna. Tapi nya kumaha pangna duwi katiasa pendak sareng nini. Ambu Rodiah tetelepek lantaran hayang nyaho kana sagala rupana. Nya kieu eta teh. Nyi Mayang panggih jong nini teh kira-kira 5 tahun anu katukang. Harita amprok jeung nini di Tegalan. Manehna keur lulumpatan sabab diudag-udag ku anak buah si Badrowi. Ari cenah marek dipaksa diajak ngagarong dah kitu kahayang bapakna. Tapi Nyi Mayang embungeun. Taharita ditulungan ku nini sarta dibawa ka dieu. Saterusna ku nini dilatih ilmu bela diri sautik-utikon. Oh, dari baheula mah nini teh kuat keneh. Tati harita Nyi Mayang ku nini geus dianggap incu sorangan. Tak kitu lalakon anu salengkapna teh. Si Nini mungkas kana sakabeh caritana, terus rumenghap narik napas panjang. Ya Allah, janten kitunya lalakona teh. Hawatos teuing teh Mayang. Salira teh geuning ngalaman nasib anu kacida pahitna. Ceuk Nyi Arum ras inget ka mangsa katukang mimiti panggih jeung Nyi Mayang. Ya benar kitu. Tapi sok sanajan Nyi Mayang anakna si Badrowi. Tapi da sikep jeung prilakuna mah kacida hadena. Da puguh boh rupana, boh laku lampahna ngalati indungna anu geulis sarta hade-hatena. Karunya teuing atunya Ari Mayang. Amu mah jadi inget kana kahadean jeung kabelana ka urang. Tah ayeuna Nyi Mayang geus ti ladun ya muga-muga bae atuh sing dihampura dosana. Ditarima iman jeung Islamna ku Allah anu Maha Kawasa. Urang moal bisa ngabales kana sagala kahadeana. Tapi urang bisa ngadoakeun arwahna sangkan Nyi Mayang ngarasa tentrem di alam kalanggengan. Kitu ceuk Ambu Rodiah bari ngusap cimata. Ate ngarasana langsa sarata milu sedih jeung watir kana nasib anu kaalaman ku Nyi Mayang. Tah lamun geus jelas kitu mah nini, ayeuna mah hayu urang di ditu bae atuh di lembur sareng abdi. Da ayeuna mah tos teu aya Nyi Mayangna oge. Keunda moal disaha-saha sarta arek dianggap kolot sorangan. Ambu Rodiah nyambat ka si Nini sangkan daekeun milu ka lembur. Da puguh di dinya mah eueuh batur. Si Nini sakedapan mangahuleng sabab hatena ngarasa berat lamun kudu ninggalkeun imahna anu geus sakitu lilana di cicingan. Sumuhun nini, mending oge hayu ayeuna mah urang di lembur bae sareng abdi. Supados abdi regreg sareng teh hariwang. Samali teh Mayang oge tangtos ngaraos regreg pami nini aya di lembur mah. Nyi Arum sarua milu nyambat ka si Nini. Sareta rek mikanyaah kawas ka Nini sorangan nya itung-itung ngagantian tugasna Nyi Mayang. Ya atuh ari sakirana nini moal matak nyusahkeun ka sararea mah. Hayu bae nini oge moal nolak. Sababnya ayeuna mah nini teh geus teu sanak teu kadang. Estuning nu geulis cuang ciungan sorangan. Sajabati kitu nini teh geus kolot. Paribasana teuing isuk teuing engke umur nini teh. Nya Nini, laras hayulah ayeuna mah urang di lembur we. Geuran Nini resep Nini di lembur mah seueur batur moal mata keung. Ceuk si Ajo. Ngadenge si Nini daek narima kana panyambat Ambu Rodiah jeung Nyi Arum hatena ngarasa bunga. Nya laras ini resep geura di lembur mah moal keung teu cara di dieu. Sajabati kitu abdi duaan teh sungkan papisah jeung Nini. Lantaran kan Nini teh tos asa ka Nini sorangan. Lain kitu nya Ajo. Ceuk Samid bari ngareret ka si Ajo anu direret unggeu. Jang Ajo, jang Samid nuhun pisan ku Nini katarima kanya ujang duaan teh. Nya hayu atuh lamun kitu mah Nini oge moal nolak. Alhamdulillah
Kitu nini abdi bunga. Walon si Ajo bari seuri paromana bear marahmai. Nyatu lamun geus puguh kieu mah ayeuna keneh urang marulang ka lembur. Mengpeung beurang keneh lantaran lamun diengkekeun bisi kaburu sore. Apan jauh lalampahan ka ditu teh. Ceuk Amburodia ngajak sangkan gancang indit ninggalkeun eta tempat. Ari sabab bisi kaburu sore kawantu lalampahan anu disorang teh kawilang jauh. Nya saenggeus sagala rupana dianggap tarapti, teu miceunan deui waktu harita keneh beral sararea miang ninggalkeun eta patempatan. Rek ngajugjug ka lembur Sindang Sari. Kasugri kaum dangu geus teu kudu dicatur lilana di perjalanan. Kirawanci tunggang gunung. Yarum jeung anu sejena geus aranjog ka lembur Sindang Sari. Saterusna kebat muru ka imah, barang jol kasampak didinya aya sababaraha urang awewe tatanggana. Anu tetela hideng mantuan beberes imah sabada di tempatan ku Ki Badrowi jeung anak buahna. Nya barang nempo Amburodiah jeung anu sejena daratang. Harita keneh gancang dibagiakeun kalayan kabungahan. Sup sararea ka jero imah anu katempo ayeuna mah geus bararesih deui sarata merenah teu paburantak cara samebehna. Gek atuh dariuk sor cai jeung susugu. Prung ngarobrol bari barang dahar bala kecerakan. Nya sakabehna oge ngarasa bungah jeung lugina lantaran pakubu sakula warga geus araya deui di lembur. Kaayaan harita teh beuki burit. Sora tongeret reang disarada patembalan jeung baturna. Si Ajo jeung Samid barali ka imahna sewang-sewangan. Satuluyna arindit ka masjid rek ngajalankeun salat magrib. Kocapkeun peutingna. Kirawanci bada Isa. Amburodiah Nyi Arum nya kitu deui sinini ngariung di tengah imah di baturan ku tatanggana anu dareukeut. Anu kawasna teu bosen-bosen ngarajak ngobrol da puguh sararea ngarasa sono. Atuh kaayaan di imah teh jadi haneuteun loba batur. Bareng jeung kitu gurutak pakubu jeung anu sejena daratang. Arita sakabehna kakara nepi sabadana ngajajabkeun si Juha jeung baturna ka kantor kacamatan. Saterusna gukek dariuk ngariung di tengah imah. Sore cai jeung lalauhna anu memang geus hadia. Prung deui ngarobrol bari barang dahar. Sakalian ngaleureuhkeun kacape. Pakubu kacida ngarasa bunga lantaran Amburodiah geus mulang ka imah. Komo deui ayeuna mah sinini oge aya di dinya, puguh bae nambah regreg kana hatena. Sareta pakubu oge teu ngarasa kagok, sinini dianggap kolot sorangan anu kudu dipikanyaah jeung dipihormat. Gancang na carita, euleut 2 poe ti harita. Kirawanci sabada Isa. Pakubu jakarana Mang Japarnya kitu deui si Ajo jeung Samid, anu ampir taratinggaleun geus ngariung deui di tepas imah bari ngarobrol. Tapi ku ayeuna mah ngobrolna katingalina salse pisan. Samala si Ajo jeung Samid bari heureuy sempal guyon gogonjakan. Silih ledekan, silih poyokan sakumaha biasana. Ki Japar, alhamdulillah geuning akhirna mah urang sararea ayeuna geus bisa ngumpul ngariung deui di lembur dina kaayaan salamet. Teu kurang nanaon. Sagala katunggaraan anu karandapan ayeuna geus lekasan. Tah kulantaran kitu urang sararea tangtu kudu ngucap syukur ka Pangeran anu Maha Kawasa anu geus nang tayungan ka urang sararea. Sajabati kitu urang kudu nganuhunkeun ka Jangjaka nu geus saat nulungan kana kasusah urang.
Tah kusabab begitu, Bapa sakula warga jeung sakumna urang lembur kacida pisan nganuhunkeun. Sarta tumarima kana jasa-jasa Ujang anu sakitu gedena. Anu geus hasil ngarebut deui ieu lembur tina kakawasaan si Badrawi jeung anak buahna anu jahat. Moga-moga sagala rupa kahadian hidup Ujang cing dibales ku Pangeran anu Maha Kawasa. Lantaran pikeun bapa mah tangtu moal bisa ngabalasna. Paling oge ukur bisa ngadoakeun sangkan hidup menang ganjaran anu satimpal jeung kahadian anu dilakukeun ku hidup. Tah kitu Ujang. Kitu ceuk Pakubu nyaritana estuning daria pisan. Nganuhunkeun kajakarana nu geus nyata gede jasana dina raraga ngarebut lembur Sindang Sari tina ceklan Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna. Anu tangtu eta teh lain pasoalan gampang. Lantaran pikeun ngalawan Ki Badrawi teh kudu sanggup narohkeun pati, jiwa jeung raga pikeun ngabelaan Balarea. Amin, sami-sami nuhun Pakubu. Walon jakarana pondok. Sedengkeun Mang Japar si Ajo jeung Samid sakabehna ngabarandungan kalayan daria. Ujang, sakumaha nu geus dicaritakeun tadi, Bapa teh yakin moal bisa ngabales kana kahadian hidup. Tapi ari niat hade mah Bapa teh boga. Ceuk Pakubu neruskeun deui caritaana. Manawi kumaha maksad salira Bapa teh? Hatur punten wireh abdi teh asa kira ngartos. Oh, kieu eta teh Jang, sok geura bandungan cing saragep. Nya kulantaran Bapa teh ngarasa geus loba kahutangan budi ku hidup. Tah ayeuna Bapa geus moal panjang carita. Sarta rek langsung bae kanu jadi pokok perkarana sabab ngerah gancang kaharti. Sumuhun mangga. Mung bae perkawis naon Bapa? Tanya jakarana bari neuteub. Sedengkeun jajantung jadi ratug deg-degan. Mang Japar, si Ajo jeung Samid tiluana harita saragep ngabandungan. Kieu Ujang. Sakumaha nu geus kanyahoan ku hidup. Lamun Bapa teh ngabogaan saurang anak awewe. Anungan hiji-hijina anu ngaran Nyi Arum Rengganis. Sarta hidup sorangan oge geus wauh jeung manehna. Tah ayeuna Bapa rek tumanya. Saupama lamun Ujang rek diangkat jadi anak minantu ku Bapa, naha kira-kira na hidup narima? Tanya Pakubu nyaritana daria pisan. Menang pananya sarupa kitu nyapuguh atuh jakarana katempong ngaranju greuwas. Tapi sakaligus bunga. Da puguh sok sanajan teu dipenta oge, tapi eta pisan anu dipikahayang. Keur sajongjongan mah jakarana teu waka ngawalon harita ukur ngahuleng bari mikir. Sedengkeun Mang Japar, si Ajo jeung Samid tiluana silih reret. Kumaha Jang? Nah geuning kala ngahuleng. Sok atuh geura jawab pertanyaan ti Bapa. Nah hidup teh narima lamun ku Bapa rek diangkat jadi anak minantu? Janten kumaha maksad Bapa teh? Walon jakarana sikepna katara gugup samalah kawas anu samar pola. Piraku Ujang teh teu ngarti kene. Apan caritaan Bapa teh jelas rarasaan mah. Kieu Ujang. Singketna mah hidup rek dikawinkeun ka anak Bapa Nyi Arum. Tah kumaha kira-kira hidup narima atawa henteu? Tapi asa piraku ari rek nolak mah. Da ceuk batur mah anak Bapa Nyi Arum Rengganis teh geulis.
Cing sok atuh geura jawab nah hidup daek narima atawa henteu. Sok geura jawab teu kudu asa-asa. Lamun daek nya tarima tapi lamun henteu nya eta mah teu nanaon. Lantaran perkara nolak jeung narima geus jadi hak diri pribadi hidup sorangan. Pakubu harita terus tumanya kawas anu ngabebereg. Samalah hatena geus teu sabar hayang geura ngadenge jawaban ti jakarana. Sedengkeun anu ditanya kala ngahuleng nimbang-nimbang pijawabeun. Keur kitu pok si Ajo ngomong. Kang Jaka, sok atuh geura jawab. Teu kudu hararese, daek kitu. Tong sok pura-pura. Apan ti heula kungsi ngomong kawing. Lamun akang teh cenah bogoh kana ngarum. Sok atuh geura jawab. Bisi heug direbut batur geura ari hararese mah. Ceuk si Ajo bari nyerenge seuri panon melong ka jakarana. Oh, Kang. Sok kewat kuda jawab ngarah terereng se. Celengkeung Samid milu nimbrung. Bener jang sok geura jawab anu jujur. Sareta teu kudu era-era kawas lain lalaki ari teunteuem. Nya saja batik itu mang masa 7 pisan. Lamun ujang bisa ngahiji rabi ngawangun rumah tangga jeung Neng Arum. Siga nama tak regreg kana hate. Kitu ceuk Mang Japar terus nyerenge seuri ka jakarana. Tuh jang, anu sejen mah geus satujueun. Tah ayeuna tinggal nungguan jawaban ti hidup. Kumaha narima atawa henteu kana niat hade Bapa? Nya pami kitu mah mangga Pak Kubu. Abdi nampi mung eta oge saupamina Neng Arum kersa ka abdi. Tapi kumaha pami henteu? Walon jakarana mere jawaban narima kana niat hade ti Pakubu. Tapi kitu oge lamun Nyi Arum daek narima ka madehna. Tah kitu teu kudu hararese atuh ari lalaki mah. Jadi hidup teh geus narima kana niat hade Bapa. Tah ayeuna tinggal ngadenge jawaban ti Nyi Arum. Keun urang tanya jinisna. Da ceuk pangrasa mah anak Bapa oge moal nolak ari ka hidup bah. Samalah geus pasti bakal bungaheun. Kitu ceuk Pakubu bari terus ngageroan anakna Nyi Arum rengganis anu harita teh keur meresan papakean di kamarna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui dina bagian anu pamungkasna. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.